urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor. Bapak, abdi teh ngahaja nepangan bapak sareng pun bojo teh. Ya, terus lami abdi rumah tangga sareng putri bapak teh. Tanya teh sejak nguningakeun ka bapak, rehna abdi teh hoyong mandiri, langkung mandiri deui. Abdi teh bade nyungkeun widi kanggo ngalih. Nya alhamdulillah ya. Bapak meuni regreg ngadengena ge. Ujang jeung si Nyai erek nate ngalih kek tapi bapak teh hari Ujang jeung Nyai teh ngalih ka mana? Ngalih ka kamar nu payun. Aduh. Dah. Pak, calik. Eta teh kumaha pun anak teh jantana? Tah, kieu pae kamari teh parantos. Di parios sagala rupina tah dumasar tina naon teh pamariosan eta. Rupina murang kali paya teh kedah dioperasi. Oh gitu? Mohon. Kedah di bius lokal sigana mah. Di bius lokal? Mohon di bius lokal. Nah, kararagok teuing. Bapak mah yeuh. Rek duit sabaraha ge soal biaya aya geus nyampang. Tong make jeung bius lokal. Geus we bius interlokal. Hati.